Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu, materi nu baris dipedar nyaeta materi aksara Sunda. Sanajan samemehna materi ieu geus ditepikeun, kumaha carana nulis aksara Sunda, kumaha carana maca aksara Sunda, jeung rumus aksara Sunda. Dina kesempatan ieu anu bade dipedar, nu bade dijelaskeun nyaeta ngeunaan sajarah aksara Sunda. Ieu materi disusun ku simkuring Rina Tasya Anggraeni, guru Basa Sunda di SMA Negeri 1 Batujaya. Aksara Sunda teh geus aya di mimiti abad ka-14 nepi ka abad 18-an. Aksara Sunda ieu teh mangrupa kamekaran tina aksara Pallawa anu dimimitian ku aksara Sunda kuno, anu kiwari mah geus robah jadi aksara Sunda baku. Jadi mimitina mah pas ti abad ke-14 nepi ka abad 18-an teh, aksara Sunda teh ieu teh mangrupa perkembangan kamekaran tina aksara Pallawa. Tah saenggeus aksara Pallawa, robah heula jadi aksara Sunda kuno. Tah saenggeus aksara Sunda kuno, jaman ayeuna mah ngaranna teh jadi aksara Sunda baku. Anu aksara Sundana teh ka, ga, nga mimitina teh geuning. Mimitina aksara Sunda teh kapanggih aya dina prasasti-prasasti nu aya di Astana Gede, Kacamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, jeung prasasti Kabantenan nu aya di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Aksara Sunda baku nyaeta aksara Sunda kaganga anu kabagi jadi aksara ngaleuna. Biasana ibu mah sok ngajelaskeun aksara ngaleuna teh rumus dasar anu aya 25 aksara, anu aya 25 hurufna teh. 18 aksara sora asli basa Sunda jeung 7 aksara sora anu tina basa serepan. Jadi ti basa asing, ti basa deungeun. Terus aya aksara suara atawa aksara vokal anu jumlahna aya 7 jeung rarangken nu jumlahna aya 13. Aksara ngaleuna teh kabehanana miboga akhiran a, anu ka, ga, nga, ba, ca, da, nu eta disebutna aksara ngaleuna nya. Atawa lamun ku ibu mah sok disebut aksara dasar. Jadi rumus mimitina nu kudu ditulis. Pikeun ngarobah eta akhiran teh kudu ngagunakeun rarangken. Posisi rarangken pernahna aya nu di luhur, aya nu sajajar. Jadi maksud sajajar teh aya nu di hareup aksara dasar, aya nu di tukangeunana. Oge aya nu di handapkeun aksara dasarna. Tah eta ngeunaan sakilas ngeunaan sajarah aksara Sunda. Cara nulis jeung cara macana aksara Sunda mah geus ditepikeun dina lowongan samemehna. Lamun aya hal-hal anu acan dipika paham, can dipika ngarti bisa ditulis dina kolom komentar atawa bisa ditanyakeun sacara langsung ka ibu nalika di jero kelas. Ieu materi teh nyokot tina sumber buku Panggelar Basa Sunda kelas 10 jeung Rancage Diajar Basa Sunda kelas 10. Hatur nuhun, hapunten masih kene aya tulisan anu kirang marenah, bilih aya nu kirang jelas hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.